Bismillahirrahmanirrahim. Kiamah seueur namina teu keder margi samana rasiah Allah waktosna bakal ngagetkeun makhlukna ceuk sapalih katerangan kiamah kubro ngawitan panon poe jadi benten bijeulna ti belah kulon bumi genjlong gunung hiber jalma berjiga lieur laut tumpah seuneu nyamber sorang ngaguruh ngageleger numutkeun kisah carita penduduk bumi harita wungkul nu kafir geus nyata teu sadar keur pesta-pesta